Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Zahratunisa dari kelas 10 akuntansi. Saya akan membacakan dongeng Asal-usul Talaga Warna. Zaman baheula di Jawa Barat aya hiji raja jeung permaisuri nu keur susah boga anak. Nalika permaisuri akhirna reuneuh sarta ngababarkeun orok awewe. Sakumna karajaan bungah tur mikanyaah ka putri. Ku alatan eta dina ulang 17 tahun putri aranjeunna nyiapkeun kongkorong kalayan permata warni salaku kado. Hanjakal anjeunna malah nyorong kalung nepi ka benang peupeus. Ningali ieu permaisuri sareng jalma-jalma cerik. Dugi ka ujug-ujug muncul Cinsuyu di tengah kerajaan. Ieun Cinsuyu terus ngalir ngabentuk situ kalawan kelir warni resembling gemstones. Ieu danau anu engkena dikenal salaku Talaga Warna. Jadi pesan moralnya itu pangeling-eling yang urang kudu salawasta ngahargaan kakawiaan batur. Jadi sekian, terima kasih.